Assalamualaikum dulu. Jadi dari video enak urang nyeun gambar cap 11 tapi dibere bondol hanap nah tong bondol-bondol teuing we lamun ungkut bondol kan bosen tah aya nama urang nyeun cap 11 tapi aya bondolan hanap. Pokona mah tonton ieu videona nepi ka akhir tong poho dipencet jempolna tong poho dipolo-polo akun urangna. Cik ieu gambar aya bakal alus moal gambar aya lamun alus komen-komen alusnya lamun butut komen-komen butut jeung deui sing jadi inspirasi ka dulur-dulur sing ngamanfaatkeun ka dulur-dulur. Bisi rek narutan mangan teh ge teu naonnya. Tah ayeuna urang lanjut kana mulasna ayeuna urang bere warna hideungna heula anu bonol. Pokona mah tuturkeun garis nu geus aya nu geus dijieunkeun tuturkeun ulah nepikeun ka aya nu cacat. Pokona mah kudu alus ieu gambarna kudu madodet pisan kudu de internasional pokona kudu gagah ieu mah madodet asli ieu gambar madodet di internasional pisan ngan pedah naon teh ieu teh tengah bonol teh kosong ku sabab urang na eueuh koneng rek dibeureumkeun teh bakal ngewa kan dibeureumkeun kabeh mah cap 11 misalkeun nya kabeh tadi dibeureumkeun ngewa nama itu di konengan tah anu tengahna eta teh nu gigireun warna hideung teh kudu nama jadi nama ku urang teh dikosongkeun nya dibodaskeun anu cap 11 nama kur saeutik kur leutik cap 11 nama teu loba teuing kur luhurna jadi nya ieu masa jadina we kitu heueuh tah nya singkat cerita ayeuna nu warna hideungna geus tereh beres ieu tinggal naon cenah tinggal bere warna beureum warna terakhir tingalikeun geura warna beureumna bakal ngagebur pisan tingalinya warna beureum nih madodet kieu warna beureum ieu gambar meuni pantes pisan asli ngan pedah eta we teh tengahna eueuh koneng jadi dikosongkeun ku urang teh bae lah nya dikosongkeun oge teh naon lah da gagah gitu pokona mah nuhun pisan kan geus nonton video ieu nuhun pisan kan geus ngasupport wae kana video urang tungguan video-video urang selanjutnya tungguan inspirasi orang selanjutnya. Ieu turutan ku dulur gambarna madodet pisan gambar ieu mah pantes lah pokona mah di luarna tinggal buntutan we sing panjangnya 30 meter mah buntutan. Bakal gagah we katinggalina teh tingalikeun atuh ieu gambar ikut gagah kieu nya. Akan geus nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik alus teh cik dulur ieu gambar ieu lamun alus pokona mah komen-komen alus lamun butut oge komen-komen butut sakieu malah lumayan we teh butut-butut ting gambar teh tingalikeun nya tinggal konengan hungkul tengahna teh mun aya koneng. Kusabab koneng jadi dikosongkeun nuhun sakali deui omat eta jempolan tong poho dulur.